kita ke acara inti yang merupakan siraman rohani, akan ada tausiah singkat di acara yang kelima ini yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz A.A. Rizky dari Sukabumi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Wa itta'azana rabbukum wa la in syakartum la azidannakum wala in sakartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati penata acara, pengatur waktu, yang saya hormati segenap para panitia penyelenggara, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan yuswana, amin. Tambah-tambah ilmuna, amin. Tambah-tambah kabarakahana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, para alimil ulama ku Allah dipanjangkeun yuswana, amin. Ditambah-tambah milik rizkina, amin. Ditambah-tambah ilmuna, amin. Sing diistiqomahkeun, amin. Oge mugia katurunan sadayana ku Allah sing disoleh tersolehakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terlupa yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dengan acara Tablighul Islamiyah sekaligus perpisahan kenaikan kelas siswa-siswi SDN Bojong Kadu. Mudah-mudahan para siswa-siswi semuanya oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, hadirin wal hadirat, saya kasih tema ketika kita ingin menjadi atau ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka anak kita harus dididik. Betul? Kita lihat Allah ciptakan kita ke muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Betul? Tetapi tidak cukup hanya beribadah, tetapi harus didasari dengan ilmu. Ketika sekarang melihat dunia yang sangat hancur pada saat ini, lihat Allah banyak sekarang dunia ini hancur akan apa? Generasi yang hancur. Kenapa dibilang hancur? Sekarang banyak orang-orang yang sudah lupa akan Allah. Betul? Banyak anak-anak yang lupa akan ketaatan kepada Allah. Betul? Maka didik anak kita untuk taat kepada Allah. Pertama, kenalkan anak kita kepada Allah. Betul? Hadirin wal hadirat, ketika kita masih muda, para pemuda harus semangat mencari ilmu. Karena apa? Ketika kita masih semangat mencari ilmu, masih muda, masih bisa mendengar, masih bisa melihat dengan jelas, maka insya Allah ilmu itu bermanfaat. Tetapi ketika sudah tua, mencari ilmu itu susah. Leres?
Bahkan kan orang malah mun geus kolot geus aki-aki geus nini geus hese ngadenge oge. Bener. Komo kumaha? Ibu hayang gaduh murang kali anu soleh hoyong. Hoyong. Maka didik kurang kalina. Entong engke nepikeun bodoh kata toloyo, bodoh nalika kolot. Pribados kamari aya di ditu. Datang aki-aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Aya naon, Mbah? Ieu cenah Gang Ujang hayang bisa ngaji Abah teh. Hayang bisa ngaji. Atuh sok atuh Bah. Diuk di dieu urang bisa ngaji urang babarengan. Eta di papatahan aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aki-aki. Syiratal Syitalol. Mahal aja. Sia nu tolol. Ladina tadina. Astagfirullah. Syiratal ladina Syitalol tadina. Tuh kan gitu mempengora kene, mempeng aya kene umur kita apa tolab ilmu geus kolot baripuh Bu. Anak urang didik kana naon kana agamana, kunaon sababna dididik ka agamana, sabab anak urang bisa ngajerumuskeun ka urang ka urang ka neraka, bisa mawa urang ka surga. Hayang bawa anak naon, hayang bawa urang dibawa ka surga ku budak hayang. Hayang. Aina mah tingali pemuda boro-boro ngisian masjid, anu imam aki-aki, anu makmum, anu adan aki-aki. Mana nu mudana di mana? Nonton memotoran mana? Ketika sekarang generasinya hancur, maka kedepannya Islam akan hancur. Tingali ayeuna teh bencana silih bergantian. Leres teu? Kamari anyar kene gempa bumi di Cianjur. Leres? Eta di Cianjur tempatna pasantren, tapi Allah tegur tanpa pandang bulu. Allah tegur teu nempo eta saha. Ketika Allah tegur teu moal pandang bulu, saha wae ku Allah ditegur. Bu, orang jadi naon ketika Allah menjadikan itu sebagai muhasabah diri kepada diri kita. Leres? Ayeuna mah urang boga budak antepkeun we kembae ka guru ngaji, tunda ka ustad. Kembae bu hapekeun boro-boro ka ustad teh, atuh datang ka ustad, pasrahkeun ka ustad. Pak Ustad abdi nitip ieu urang kali hayang bisa ngaji. Ieu mah boro-boro budak teh milu ngaji we jeung babaturana. Aya nu kitu? Sia kan kitu teh. Entong kitu pasrahkeun ka ustad. Ustad, hampura pribados teh ieu urang kali hayang bisa ngaji. Pang ngabimbingkeun ame bisa ngaji. Pan kitu eta amalna budak maca alif bata engka ibu bapak hayang teu. Bungah Bu, gaduh murang kali anu soleh. Ibu nalika maot gaduh murang kali anu soleh, didoaan, dibacaan Quran bungah teh Bu. Maka didik murang kali urang. Pan ayeuna mah boro-boro ngadidik murang kali, teu peduli arek jina, arek maksiat, arek naon oge teu peduli. Ayeuna mah kitu. Urang ngakuna Islamna KTP, tapi Islam di dalam diri kita tidak ada. Betul? Boro-boro ayeuna mah naon bagian Yahudi, bagian Nasrani dirame-rame tina tahun baru Islam. We urang teh nu apal teh naon? Bulan-bulan Masehi nu apal, bulan-bulan Hijriah teu apal. Bener? Bulan Muharram boro-boro apal. Budak ayeuna jarang anu apal bulan Hijriah. Ayeuna mah loba keneh bulan naon? Bulan Masehi. Bener? Bulan Masehi datang ke Monas tahun baru tuh. Tanggal sabaraha? Akhir Desember. Datang ke Monas KB dan di Ancol aya Saskia Gotik. Di Monas aya Ayu Ting Ting. KB nini kadara itu make legging. Mit amit aing mah nini make legging. Kadara itu eta nini mararawa tetasan jeung tarompet. Nariuk pepepep cenah. Mit amit aing mah. Begitu ditanya cek MC na goyang angkatkan kaki ke atas jurung pali kala luhur eta teh suku teh. Mit amit geus areh 10 detik deui dihitung. Mari kita hitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 pep kabeh nariup karompet.
Astagfirullahaladzim. Nu kitu diramekeun. Bahkan naon sok rame deui make naon teh make dangdutan. Pan meureun urang mah naon Islam teh kudu kitu. Loba maca sholawat, boro-boro ayeuna mah tempat nu kitu. Imah sorangan oge geus jarang dibacaan sholawat, beres? Kadang urang ge hese maca Quran malam Minggu Jumat, malam baheula mah rame ngaji setiap imah teh ku baca Quran. Ayeuna mah boro-boro lain maca Quran atuh. Imah anu hiji eta tetanggana belah ditu. Astagfirullahaladzim. Eta geuna naonan kikituan. Eta teh lain imah teh lain jauh lain loba ku malaikat, malah ku naon? Ku setan. Dan nu kitu. Astagfirullahaladzim. Ayeuna mah budak awewe kudu hati-hati, loba budak awe diantep anu akhirna hamil ti heula. Loba nu kitu. Aya nu kitu di dieu. Allah Rabbuna, hati-hati lain diantep. Da kembae kitu eta mah ajengan budak oge da diajak jalan oge ku kabogohna si Neng mah. Da abdi oge tadi dibere martabak rasa kacang cenah 10.000. Disogok ku kacang daek wae eta. Allah Rabbunal Karim. Geus we nalika naon nalika hamil ti heula disebut musibah. Bebejak ka RT urang teh ka musibahan budak teh reuneuh ti heula. Aya nu kitu. Allah, lain reuneuh ti heula lain musibah eta mah diparabkeun. Siga marabkeun hayam kacareuh atuh. Eta malam Minggu awewe hayam jeung naon jeung budak geus teu berguna, lebih gunaan hayam can balik magrib diteangan ka unggal imah. Tapi budak magrib can balik diantepkeun, budak jam 10 can balik diantepkeun eta malam Minggu. Reuneuh ti heula malam Mingguku ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang. Lai panggil aku si Jablay, ibunya oh Jablay jamu be aku lalai. Aya nu kitu. Nauzubillah summa. Hayu didik anak urang apal naon? Anak urang ame nyaho naon? Allah. Nu pertama kita kenalkan adalah Allah. Nu pertama ketika lahir lain dangdutan nu dikenalkan, tapi naon? Sholawat. Nu diperkenalkan pertama adalah rukun iman, rukun Islam. Bungah teu bu? Budak 5 tahun bisa ngaji bungah teu? Bungah. Budak 5 tahun bisa alif bata bungah teu? Bunga. Nalika engke ibu ulah gaduh murang kali anu soleh, ibu nalika jasad jeung rupa pisah bu, nu ngaranna sakaratul maut. Budak anu nuntun eta ibu sakaratul maut bungah teu bu? Ibu ketika maut sakaratul maut hayang dibacakeun Quran atau Quran? Quran atau Quran? Dididik teu budakna? Didik. Makana didik. Ketika kita mempunyai anak yang soleh, ngerika engkak-engkakan urang sakaratul maut. Ya Allah ya Rabbanal Karim, urang keur sakaratul maut teh kumaha? Budak anu hiji datang anu tadi bisa alif bata, datang ngadeuketan bari mawa Quran diuk gigireun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nu hiji deui datang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nu hiji deui datang nu bungsu, mah pak kuatkeun iman, mah pak kuatkeun iman turutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta budak anu tilu ngangkatkeun naon? Ngangkatkeun naon ieu leungeun ka luhur. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Geunaheun teu ibu maot sakaratul maut, maot diantarkeun ku nu jadi budak, bungah teu bu? Bungah teu? Bungah. Lain budak teh anu sukses itu anak yang mempunyai apa? Mempunyai kontrakan di mana-mana, tetapi anak yang sukses adalah anak yang bisa mengantarkan kita melihat ketika kita sakaratul maut. Didik anak-anak urang sadayana. Mudah-mudahan
anak-anak kita di SDN Bojong Kadu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu nu kapi hatur nyon dihapunten saageng-agengna kumargi mungkin pun raka pun teteh pun guru anu lebih jelasna abdi mangkur salingan, mudah-mudahan aya manfaatna. Bilih aya kasalahan eta kabodohan sim abdi, bilih aya benerna eta mah samata-mata ilmu ti Gusti Allah. Undur maqala wala tandur maqala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.